Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan cariyos pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangguberahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di santero jagat. Alhamdulillah danget ieu urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng jujutan carita dina judul Si Kancil ti Pakidulan karangan Kiliksa bagian anu ka-16. Sakumah nu kantos ditaratas didahan Candu Katunda bagian anu ka-15 na pedaran Mang Dedi kebegat kuanci dina mangsana medarikeun kaayaan alam tibeurang di hiji patempatan khususna atuh ka Jangtopan anu harita dibawa ka lembur Cijujul nyatana ka imahna Bah Rohmad teh alunya sanggeus rengse atawa balik di pamorwan teh alunya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Alhamdulillah urang sadayana aya dina sehat tur panjang yuswa. Yuk urang sering doakeun ti kaanggengan. Mudah-mudahan urang panjang yuswa, amin ya robbal alamin. Mangga para kaum dangu urang pusirkeun perhatian urang kana mangsa alam tibeurang dina jeroning ieu carita di Piluwengan. Mangsa alam beki beurang bae harita teh breh aya anu ngalitas baralik morok teh teu beunangan kalaka aya kaributan jalma-jalma teh meunikeun ka ngalit harita teh pangpang nama atuh Jangtopan anu teu jauh ti Abah Rohmad teh teu dicatur lila jejaran harita geus tepi we ka imah. Terus ngayakin babadamian nyatana Bah Rohmad jeung si Ambu. Malah harita atuh Ambu soman. Dengekeun geura Abah yo. Naon? Moalnya aya anak manusia kitu patut. Make pakaian rubah grabi kitu. Ceuk pamajikanana harita. Ceuk pamajikan Abah Rohmad malik-malikeun bari jeung curug ngunjuk ka Jangtopan. Atuh hate Jangtopan harita teh beuki nyeredet lain ambek tapi sedih ari raskuna nasiban diri sakedapan mah Abah Rohmad teh ngahuleng da memang heueuh deui da puguh marehna oge tadina mah atuh nyebut ge anak jurig ka Jangtopan teh malah pangna dibawa ka imah teh supaya hate Jangtopan leeh ulah ambek bisina teuli ka hareupna ari sabab tadi tas digelutan ku anak buahna. Pok deui Ambu Rohmad harita. Cik kaluruh anu benar atuh tarek sing apik. Nasaha ieu Mang Keluk teh? Anak jelema atawa lain? Cek bojona Abah Rohmad malikan di pananya tadi. Kok atuh harita Bah Rohmad. Kieu Ambunya. Sok. Cek Abah mah cek kudu. Teu kudu naon ieu teh? Sabab matak ngigeung kana parasaan ieu budak.
urang mah lamun heueuh teh mah bener-bener ngangkat anak sing ikhlas atuh sing ridho ulah loba karisi karempan sagala rupana pasrahkeun atuh kanu maha kawasa. Naon sababna dah heueuh manusia mah asalna ge ti anjeunna tapi oge kitu nya eta mah hakikatna abah tapi syariatna kumaha yo kan kudu puguh heula aturanana meureunnan cek si Ambu Rohmad keukeuh kuteukeuh dina pamadeganana ngadenge kitu bah Rohmad dah nya make jeung mamawa kana hakikat jeung syariat sagaya nya kumaha anu disebut hakikat jeung syariat teh Ambu ulah sok gagabah di dinya ngomong teh bisi salah deuleu ulah sok guminter ai hirup jiga nu sumuhun jiga nu heueuh jiga nu nya pinter jeung luhung tapi rasa walas asih eueuh maneh mah coba atuh euy coba Rohman ngadebat panon rada molotot ka pamajikanana sabab teu panuju kana sikap si Ambu samemeh atuh dijawab ku si Ambu Jang Topan mah geus teu kuatin ngadengen age da jelas-jelas ku ayana manehna di dinya geuning pribumi jadi parasea padahal omong Jang Topan tampi raos jung nangtung karawak atuh kana iteukna tuluy amitang tah amit wing rek init kitu pokpokanana Jang Topan juru turun muru kaburuan atunya puguh Abah Rohmad teh merikeun kang ngajengkok buru-buru atuh nuturkeun kaburuan karawak leungeun Jang Topan ditewak bari pok karita ya ulah indit galuh ulah sok cicing heula keun teu kudu loba pikiran itu jeung ieu ulah didenge omongan si Ambu mah da geus kitu adatna tabeatna bibirna romeng teh da hatena mah soleh teh soleh cek Abah Rohman ngalalemu hate Jang Topan sakadapan Jang Topan teh karangkerung bet karunya atuh ka si Abah anu sakitu haatnya ahna kanu jadi kamanehna lamun teu digugu teh atuh bisi ku ciwa hate Bah Rohman akhirna pok atuh Jang Topan nya geus ari kitu mah tuh tapi mun Abah jeung si Ambu arek nyawalakeun urusan uing ulah dihareupeun irung teuing atuh Bah ulah kadenge teuing atuh ku ciri uing bener jangan yuk kajar yuk Jang Topan eleh deet kalacat unggah deui Ambu Rohman atuh ngarahuh narik napas jero ari panon melong ka Jang Topan teh tapi henteu ari ngomong mah malah pok Abah Rohmad harita ya Ambu ayeuna mah geus anan ulah waka ngomongkeun perkara Jang Topan geuris saheula anan mah anggap Jang Topan teh semah urang anu kudu dihormat ku urang salaku pribumi sok pikir ku Ambu jelema naon kasebutnya lamun embung ngahormat ka semah eta teh teu akur jeung ajaran agama anu dipiagem ku urang teh nyaho gae kitu mah atuh tapi naon sok atuh caritakeun heula nah kumaha mimitina pangna bisa manggihan eta budak sok cek si Ambu Rohman mere tanjakan ka salakina manehna ngagugu cenah teu keukeuh nyawalakeun asa usul Jang Topan dengekeun ya Ambu kieu dongeng mah dengekeun nya sok tadi waktu Abah moro mencek jeung barudak biasa we babaturan si Uhri tah barang keur ngudag-ngudag mencek itu anak gaur teh ngadenge sora mau anjing mancing sugan teh geus hasil newak mencek nya ari diburu ku Abah kasampak teh anjing teh keur gelut bebeakan jeung kerud kerud teh naon mau
Malah anu hiji deui mah geus bae boborot ku getih digelutan ku kerud. Keur kitu Juljo barudak, maksudna mah deuk nulungan anjing, tapi hanya ka teu hasil. Kalah aya anu cilaka kabunangan ku kerud, untung we teu pae segduge. Da katulungan ku ieu budak nyatana Jang Topan. Tah, kulantaran kitu ieu budak ditanya ku Abah. Tetela budak teh pahatulalis cenamu, teu inung teu bapa. Lempang dek sakaparan-paran bari jeung teu puguh anu dijugjug. Kahiji Abah teh karunya atuh kanu kitu. Kaduana asa kahutangan budi we Abah teh. Nya diputuskeun yen ieu budak teh rek dibawa cekeng ke ka imah. Malah barudak oge kabehnya tujuan. Atuh terus we ieu budak teh dibawa ka dieu. Itu tah dongeng nama. Cek Bah Rohmad ngabuih ngomong panjang lebar ngadongengkeun beja anu teu bener da ngan ukur alasan wungkul eta mah supaya si Ambu daek narima ka Jang Topan. Atuh meni unggut-unggutan si Ambu teh harita mah kataji ari ngadenge kitu mah ngan rokaya. Jang Topan teu ngeunaheun hatena naon sababna lantaran Abah Rohmad teh geuning sidik pisan ngabohong. Mun teu euleum-euleum jauh pisan jeung kanyataan anu kaalaman ku Jang Topan. Lamun teu ngaragangan ka Bah Rohmad mah Jang Topan teh pasti ngadebat. Tapi ras atuh ka Bah Rohmad pasti atuh bakal pasea rongkah jeung bojona. Upamana teh mah diguarkeun nu sabenerna. Atuh bab we Jang Topan mah cicing bari jeung ngarasa milu dosa dinya jroning hatena. Ari si Ambu harita pok deui. Jadi kitunya dongengna teh hampura mate Ujang. Da sugan teh henteu kitu lalakona jadi ngaran Ujang teh Topannya. Cek si Ambu leuleuy ayeuna mah. Da geus ngarti kana persoalanana. Nya puguh Bah Rohmad atoheun pisan. Ari Jang Topan ngadenge pananya kitu ti si Ambu pok harita. Sawangsona Ambu, cek Jang Topan. Tapi teu sugema kana hatena mah. Naon sababna da sidik si Ambu Rohmad mah geuning nyaahna teh teu pati ikhlas. Rajeun teh aya rasa welas asih sabada ngadenge beja kitu ti salakina. Da geuning tadi nama kamana we ngomongna si Ambu teh. Atuh ngabarang ngadenge omongan Jang Topan pok Bah Rohmad. Dah anya kieu Ambunya. Budak teh karunya lamun segurang jadi ampihan. jadi kumaha maksudnya? Ayeuna keun sina di dieu we heula. Hitung-hitung keur pibatureun anak urang heueuh si Bayu supaya anteng ulina kitu maksudnya. Cek si Abah harita bari jeung neuteub ka si Ambu. Nya teu naon ari budakna betahun mah. Syukur we atuh nu aya keur ngabantu-bantu ngalacai ka kebon ka sawah. Cek si Ambu harita. Teu euleum-euleum ngomongna kitu teh. Rajeun teh daek dikacicingan ku Jang Topan bari jeung harepkeun tanagana. Atuh megue hate Jang Topan teh harita asa kasigeung. Parandene kitu Jang Topan nguat-nguat maneh we teu ara subaha. Tah geuningan kitu pamajegan si Ambu teh. Tapi ulah seunggah kasep. Ja Abah mah ngampihan jelema teh lain butuh tenaganya, lain rek diala gawena, tapi dasarna mah nyaah. Hayang milu ngahampangkeun atuh kana kasusah Ujang. Wayahna nya kasep nya sing betah we di dieu jeung Abah. Cek Abah Rohmad memagahan ka Jang Topan. Malar daek cicing di et imahna cenah. Jang Topan lebah dia mah teu nembalan. Manehna tumungkul ngeluk tungkul bingung dari mana. Ari sabab ku manehna geus kanyahoan geuning.
pamajikan Bah Rohmad alias si Ambu hatena teh kitu tumrapna jadi asa-asa rek narima teh. Tapi das inget kasih Abah ngan teu wadi ngedalkeun hungkul da sieun ngajaheutkeun kana hatena. Pemilihan baju gatuh Ambu jeung calananya sugane aya nu beugeuhna teh Jang Topan salinan karunya moanya gituan atuh ceuk Abah Rohmad harita ngareret kasih Ambu. Baju anu mana? Nu manya anu Abah we anu geus teu kapake. Nya gomrang teuing merenang ngewa ka sababagig sawah. Meuli atuh. Mana duitna? Bah Rohmad teu ngomong dikitukeun da memang heueuh. Manehna ge rumasa tara ngabalanjaan ungal poe munang duit oge teu nitih 2 bulan sakali. Da puguh usahana ge ukur ngandalkeun tani leletikan jeung moro sakali-kalieun kitu ge. Ayo ngeyo atuh suguhan budak teh karunya meureun ti isuk can manggih jahadan. Hogok kayo mah da gede. Ceuk Ambu Rohmad bari jeung teu talangke dititahnya yagikeun sangu mah kontoyong nguruk ka dapur. Tekung silila atuh kadenge suara piring menikeun katong terang. Sanggeus kitu mah Jang Topan diajak ka tengah imah nyampak teh geus ngabarak dahareun sangu dina boboko lalab atah samakbruk saayana dina rijen di wadahan samal goang dina coe taneuh uyah badag tina cowok. Ai cowok teh lo nya mun ceuk urang mah wadah penil tak kitu nya. Nah geek atuh kabeh harita dariuk sila menikeun karapa. Bah Rohmad terus ngalas cabok atuh dahar bening segut pisan. Ari jeung Jang Topan mah harita kelah colohok. Manehna mah bingung disuguhan dahar teh. Dati leuletik ti saprak cicing jeung aki surasa. Di pasir bentang teh tara ngadahar sangu. Nya kalah ngawuleung. Hayo Jang daang sok daang tah. Sok ngalaku sorangan ku sayang wayahna we teh boga deungeun ka jodna Abah mah yo. Ukur samola jeung lalab we yo. Malah mun menang daging mencek ge tuh. Tara ngadaang Abah mah. Sok dijual. Ceuk si Abah Rohmad berwok ngahuapeun deui. Kadewok kana sintrong. Terus atuh dipintol-pintol durewak atuh kada samal goang. Am dihuapeun meuni semurang kruak krauk bangun nikmat katenjona teh. Tapi Jang Topan teu kabitaheun. Da we mah teu lapar. Ceuk Jang Topan beri anger silaan dekak tapi teu daekeun ai dahar mah. Nah ujang teu dahar. Kunaon ujang? Warag. Ceuk Jang Topan cukup kunya jawab seubeuh we. Warag kunaon ieu teh nya irah mangi daang. Pamajikan Bah Rohmad ngarasa heran. Pedah Jang Topan nyebutkeun geus wareg. Tes wareg ge pokona mah. Bah Rohmad jeung pamajikanna colohok. Heran menjo Jang Topan anu embung dahar. Tapi parandene kitu teu wani maksa kanu embung mah. Atuh Abah Rohmad ke sorangan we dahar meuni ngalimed. Nya anu akhirna Jang Topan tetep tumetep we ka umrang di imahna Bah Rohmad. Sorena mandi ulin jeung Jang Bayu lelempangan ngurelingan imah nampuan kebon jeung ingon-ingon. Ari peutingna Bah Rohmad jeung bojona darariuk paduduaan. Sadengkeun Jang Topan mah jeung Jang Bayu diemper di caangan ku lantera. Rai Abah. Kumaha geuning budak teh bet kitu nya geus 2 kali disuguhan kejo dahar teu daek ngadahar. Tapi nahay dibere sampo mah munikeun ka awas-was we. Anak naon eta teh nu sanyana Abah? Palang siang anak begu. Ceuk Ambu Rohmad bari jengkerung ngomong teh satengah ngaharewos deui. Nya sia atuh Ambu, panete ngomong teu paduh wae. Kamana we ngacabruk teh?
Bah Rohman melotot. Ai geus kumaha atuh Abah? Da kitu geuning kalakuanana. Dibere baju mah geuning daekeun nya. Nya heueuh. Tapi nya kumaha atuh nya Abah lieur mikiranana yo. Sabot kitu raket panto engap keblus tes Jang Bayu dituturkeun ku Jang Topan. Kek Dariuk melungariung jeung kolot-kolotna. Atuh meuning ngarahuh Ambu Rohmah teh. Riwas bisi omonganana kadengieun ku Jang Topan. Cacimanya itu. Atas ulin ditepas geuning raos di dieu mah bah betah seuri ingon-ingon aya manuk soang entog domba Cek Jang Topan harita berjeng neuteup ka Bah Rohman. Sugode ai kitu mah jadi betahnya di dieu. Bah Rohman atuh-atuhin sabab kadengena ngeunah kana ceuri. Jang Topan mah teu nguluwut untuk ngomong pik kasalempangen. betah nama betah Abah nanging Cah. Kumaha sok. kieu saresna mah Bah pangna abdi lunta pangna abdi indit pangna abdi leumpang eta aya nu diseja. Terus Aya nu diteangan Bah aya anu diseja aya nu disungsi tah ayeuna tepung sareng Abah di dieu. Nuhun pisan manawi we Abah tiasa nuduhkeun ka abdi tiasa nerangkeun kana naon-naon anu dipilarian ku abdi. Cek Jang Topan ayeuna mah lancar ngomongna teh biasa we cara urang dinya. Atuh Ambu Rohman menikeun kacelohok hatena ngerasa kaget geuning Jang Topan teh capetang ngomongna mah jeung bahasana alus sakitu mah teh gariha kawasta di waktu beurang. Tapi atuh Ambu Rohman mah teu meuli ngomong cicing we. Tok Bah Rohman harita kete kasep kela. Nyareknya nganyaun atuh Ujang teh. Abdi teh nuju melarean guru sing saha-saha nu bisa nerangkeun kana tujuan abdi eta guru abdi. Cobi ku Abah walar ari manusia asalna di mana? Gampang atuh kasep. Manusia mah asalna tina jero beuteung inung. Aya bapaan sakitu tah. Cek Bah Rohman tandes pisan. Mak jeung bapak di mana tah asalna? Kumaha? Mak jeung bapak di mana asalna Bah? Nya ti inungna deui, ti bapana deui kasebutna teh Aki. Ari Aki jeung Nini di mana asalna? Ti buyut. Ari buyut asalna di mana? Jangawareng bao meureun. Terus atuh Jangawareng tah. Terus udeg-udeg kakait siur centong boboko pangari dulang. Tah piring. Tah piring keyo we nya bener teh jamu. Cek si Bah Rohman bari jeung nyarenge. Ih kami nyawa di mana tuh? Jujutan kitu mah. Kumaha atuh naon deui anu jangan ku Ujang jatuh sok kasep. Sing benar atuh geura ari ngomong teh ulah ka mana wae ngacapluk ti laku. Kolot-kolot teh nyaho kitu-kitu acan. Nya kumaha atuh cih pok atuh kumaneh. Jawab kayaknya. Manusia mah asalna ti Allah rek balik deui ka Allah sakitu ge cukup. Cah. Rada deukeut euy. Lah jang kumaha atuh ambu. Gimana teh asalnya mau asalnya teh jelema teh nyaha make bisa gubrak kadunya cik kumaha mimitina tina naon tah leres pisan ambu di dieuna tina naon tah manusia. Jang Topan ge harita nyambung sarungsung pananya na tibah Rohman atuh meuli merapek nanyana teh atuh puguh si Ambu Rohman meuli ngahulang teu bisa ngajawab. Kelakah haret kasalakina kasih Abah anu dereret kelakah kerung. Sok jawab sia tah.
Nyaho teu ingat teu ngarti kami mah. Tuh, cek abah ge nyaon ujangnya, nanya teh atuh bentepi ka pelebahdinya. Ari abah, apan abdi macan nyaho. Tapi hayang nyaho, numawi ngaya lunta sejatu maros kasing saha bae anu uninga. Tah ayeuna kieu ye, upami abah tiasa nerangkeun kalayan eces temres nya kitu di ambu jentrenya. Jelas tur tak mata kaharti kupikir kahonta ku akal abdi bede tetep tumutep cicing di dieu. Jeung abah kali ambu barisakan tenan guguru. Tapi sawang sabalikna abah, mun abah teu tiasa nerangkeun, wayahna ulah hayang ngingu abdi. Bisi mata kripuh bah, mata kriweuh. Teu masalah kana eta enjing mah bade amitan we ka abah siga mios deui milarian guru. Da eta mah atuh Bah Rohmad jeung si ambu ngadenge kekecapan Jang Topan kitu menikeun kasilireret. Duanana atuh kakara ngarti kana pamaksudan jeung tujuan Jang Topan. Horeng si mana horeng kitu geuning. Teu sangka budak teh bet ngotek tak. Make der daek ngangan hiji hal anu kubatur tepatnya di Perosea. Da arang langka atuh aya anu maluruh nepikeun kalebah dinya. Widi ge bade mios enjing mah bah ambu. Nanging kanggo wengi ieu abdi teh ngiring ngararab we. Da teu wantun lumampah wengi mah tuh. Cek Jang Topan nandeskeun deui omongan tadi. Kasep ujang. Kening kitu paliatan hidup cu. Cik atuh terangkeun ka abah. Ari hidup teh saha anu saleresna. Saha Ibu Rama di mana lembur matuh Banjar Karang Pamijangan. Bah Rohmad jadi tambah penasaran. Hayang nyaho nu leuwih jero kana kaayaan Jang Topan. Ayeuna Jang Topan anu ngahuleng. Manehna bingung meunang pananya. Ditanya ngeunaan indung bapak kitu mah. Puguh eta nu keur diteangan ku manehna oge. Hayang nyaho kana ngaran indung jeung bapak. Tapi edas akina teu ngabejakeun kelah kadeueur ditah neangan heula jawaban anu bener. Tina pananya anu sarua, di mana asalna manusa? Bah Rohmad ningali kitu mah atuh harita pok deui kelakah nanya. Nyaha hidup teh kalah ngahuleng Kasep. Buahnya an hidup mah lain anak manusia. Cek Bah Rohmad deui. Megdeui hate asa seueul kadenge ku Jang Topan mah. Jang Topan nahan napas bet kana beungeut harita teh ngaheab panas. Red ka Ambu Rohmad, red deui ka Bah Rohmad, terus ka Jang Bayu anu colohok teu ngartieun. Atuh sanyana mah puguh eta anu keur diteangan ku abdi teh abah oge ambu. Sanyana abdi teh anak jelema, anak manusia cara abah we. Kitu nurutkeun katerangan tipun aki nu miara abdi. Ngan dina mangsa ditaroskeun saha indung jeung bapa abdi aki teh teu ngawaler. Ngabige beri jeung gogodeg malah kalah miwarang mios. Kanggo milari jawaban. Nyaha ti mana asal manusia? Kitu tabah ambu. Cek Jang Topan kapaksa betus. Da bohongan Bah Rohmad nanyana kitu. Nyeri hate atuh disebutkeun lain anak jelema mah. Itu karunya ceuing atuh Kasep. Nyaha tuang eyang teh atuh dugikeun ka cega-cega teuing kitu naon marginya cenah. Naon hesenya atuh mun bejakeun we nya da nya atuh hidup mah sidik manusia. Tangtungan taya bedana jeung abah, jeung si Bayu jeung Ambu. Ngan beda teh dina umur jeung rupa katut jajagan. Tapi nyaha bet kitu lalakon hidup teh yeuh. Jeung deui nyaha atuh teu daek ngadahar sangu.
Sok naon ari bedang dahar ke? Bah Rohman nanya nepi ka imut da penasaran meureun. Kieu Abah. Ti saprak sainget abdi mah tara ngadahar sangu. Unga dinten ge belum gadung sampe bubuahan pepucukan sareng naon we anu aya di leuweung. Sangu matara. Paingan atunya sabaraha tahun di pileuweungan teh. Luka dami mah teu apal Abah. Bah Rohman bikin kagogodeg. Manehna jadi watir kajang Topan. Ambu Rohman atuh harita kene oge jeung Topan teh geuningan begitu. Tungtung nampak pating haruleng we kabeh ge. Sedangkeun alam di luar jempling nu kadengengan sora beunceuk jeung jangkrik. Dikendangan ku sora gaang, dialokan ku sora lonok. Juga jegung sada anjing jep deui jempling. Nya anu akhirna Jang Topan sare di tengah imah we. Dibere angel teu dipake, dibere simut teu dipake. Sareana teh ngagoler we dina palupuh. Teu tiris-tiriseun da eta meureun geus biasa. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi barisna ratas bagian anu ka 16 dina 17 kitu maksudnya dina mangsa tur acara anu sarua. Hatur nuhun kumaha dupi perhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.